Ku bismillah rek mitutur nu kalampah kisah santri jeung santriah anu osok telat nikah. Hampura umi jeung abah anu nuju diarima bilih abdi telat nikah ku hoyong apal alfiah. Eta teh puncakna nahu nazomana ge 1000 lamun alfiah tos timu teu era dipulung minantu. Kajen hidep masih nyantri masih keneh can rumah tanggi masih janten murid kiai ngumpul di mahad salapi. Sanes ku teu hoyong nikah da eta teh masih ibadah. Apan nikah eta sunah ibadah nu paling geunah. Ngan muncan katalar alfiah era kana para santriah era kana laku lampah nu ngaos di salapiah. Mantak kahoyongna ati hoyong bisa heula ngaji karek abdi engkin wani ngalamar si bibi santri. Ngalamar putra kiai karek abdi uwih ka bumi nepangan umi jeung abi bari nyandak calon istri. Aduh manah oge bunga sabab bisa istiqomah upami kitab alfiah janten syarat akdun nikah.